Karek oke kamari poe Minggu, ayeuna geus poe Senen deui. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Biasa we ieu teh rek ka warung sayur, ieu teh isuk-isuk soalna da bingung rek naon da si Raidan teh sare-sare jadi we diajak ka warung tuh. Dan kalian tahu tangan anak kecil ini tuh bener-bener secepat kilat segala we dirawela, segala dicokotan, Masya Allah tabarakallah. Beres di warung teh abi teh langsung mepende heula si Raidut da alhamdulillah sare geuning tah ieu nyaitan popoyan anu kamari Besti. Alhamdulillah geuning gararing sanajan teu dipoekeun di bawah matahari langsung juga. Langsung we lanjut ieu teh masak. Saacan masak teh rek nyangu heula soalna bisi kapopohokeun kedeungeun sangu asak Aisyah ngucan asak. Pas di warung teh abi teh geus misahkeun jamur kuping anu hideung. Soalna yang nyeun sop kimlo kitu loh, tapi geuning teu kaasupkeun teuing poho si tetehna teuing abi oge teu ngeuh. Padahal mah rarasaan teh asa geus diasupkeun, tapi meureun teuing eta abi oge bisi poho. Warung sayur teh di dieu teh loba pabalatak, cuman si teteh eta teh nu paling komplit. Jadi mun balik deui teh hoream soalna rada jauh. Teu karasanya karek kamari poe Minggu ayeuna teh geus poe Senen. Hari poe Senen kieu teh sok asa dar-derdor naha cing. Soalna suami abi teh kan gawe beurang jam 2, sedangkan abi teh ngajar teh jam 1 otomatis persiapan teh kudu geus beres saacan abi indit ngajar bener tuh. Kan teu karasa ieu teh geus jam 1 deui abi teh geus indit teh ka madrasah. Si Raidan teh dibawa soalna bapana rek inditna lebih awal cenah 1:30. Seperti itu Besti itu alhamdulillah antang di madrasah. Geuningan teu karasa oge ieu teh geus balik deui Besti geus jam 2, geuning teu budak teh geus tunduk karunya sakitu bye-bye.